OTW ka Gunung Kancana ngabenerkeun M-Banking. Nah, jadi carita nanya barudak ieu aing hene ka gunung atuh heueuh da ka bangna soalna bangna ayana di Gunung Kencana. Tah di dieu aing mulai siap-siap heula biasa dak rada sawedak heula saeutik. Sabenerna mah jauh, sabenerna mah ribet, cuman kumaha deui nya barudak atuh heueuh jai M-Banking sok gararati teh ya barudak gararati. Komopan nya barudak gaji tina Facebook mah teu nentu teh he asupna. Tah di dieu aing tidak lupa mawa rekening lama jeung rekening baru atuh heueuh dak jadi caritana aing pernah daftar M-Banking kana rekening baheula tapi geus teu kapake laju mah ieu kuari hayang kanu barukeun tapi teu bisa online karena kudu ka CS na bae langsung kecuali can pernah daftar bisa online ge barudak ieu daftar M-Banking. Tah di dieu lanjut aing ngaluarkeun motor tidak lupa dak make jaket soalna ya aing subuh keneh alias isu keneh jut tiris teh tiris. Di dieu aing OTW na sorangan bae soalna lamun jeung anak sok ribet teh ngajakan balik bae. Tah di dieu geus mulai OTW. Singkat cerita ya aing geus datang ka Gunung Kencana. Tah barudak nya heueuh laju mah ku aing pan di jalanna mah teu di video ya jauh keneh ieu pokona mah jauh dak ti aing mah sekitaran 1 jam. Berhubung aing isu keneh ka bangna tah di dieu aing meunang antrian nomor 2 lanjut banyak barudak ieu di dieu tah teu kebal deui pan aing dipanggil atuh heueuh barudak biasa teh menyerahkan atuh heueuh ngomong teh he masalah nanaon pan sagala ge barudak nya ai ka dieu mah ka pusatna pan laju bae ditangani pan babari henteu kudu ku lieur atuh jaboga M-Banking mah pan dak ngeunaheun teh he bisi aya uang masuk naon pan komo heueuh nya teu kudu bolak-balik ka ATM ngecek tinggal di deuleu bae dina HP atuh komo ieu pan gaji Facebook dak sok teu pasti teh ya asupna.